ngajelaskeun jenis-jenis pawayangan anu aya 10. Nyaeta anu kahiji wayang purwa anu di Jawa Timur. Anu kadua nyaeta wayang golok. Anu katilu nyaeta wayang titi atau potegi anu kaopat wayang beber. Anu kalima wayang kurucuk. Anu kagenep wayang kerucil anu di Suralaya. Anu katujuh nyaeta wayang wong. Anu kadalapan wayang lilung anu di Cianjur. Anu kasalapan wayang suluh. Anu terakhir nyaeta wayang golek anu di Jawa Barat. Pustaka wayang sagala rupa nu aya di pawayangan nyaeta hiji dalang atanapi sutradara, dua juru alo anu napi asisten dalang, tilu sinden atanapi juru kawin, opat nayaga atawa pangrawit atanapi tabu musik gamelan, lima paritra atanapi gamelan, genep cangkulit atanapi gagang awak wayang. Jadi santi kaning dalang hartina ilmu perhati dalang sangkan margi lir sinadia. Lantaran upama dibandingkan jeung seniman sejen, dalang memang kudu ngawasa lomba widang seni seperti sastra, drama, tari, kawitan, atau kawi. Dina dunia pedalangan aya nu disebut hiji tetekon nyaeta antawacana atawa kamampu ngaroba-roba sorak. Kadua manggep nyaeta kamampu nyirap ngarajoku bitunan menghadap. Katilu engges nyaeta bisa menghidang sorak. Opat tutub nyaeta kamampu dramaturgi. Kalima panyol sabet nyaeta kaparigel ngolahkeun wayang. Kagenep kawiradia nyaeta kamampu ngakawen tokoh-tokoh wayang. Katujuh paralaka kawi nyaeta apal basa kawi. Kadalapan pamargi basa nyaeta lahir ngagunakeun basa. Kasalapan parana sastra nyaeta kamampu sastra. 10 awi carita nyaeta pangawuruh carita wayang. 11 amar dawa lagu nyaeta uruh kana lagu. Kuring di dia pada ngajelaskeun nan kitab Mahabharata jeung Ramayana. Dina kitab Mahabharata aya 200.000 jajar atawa 100.000 sloka anu ditulis ku Empu Yasa. Sedangkan dina kitab Ramayana panjangna aya 48.000 jajar atawa 24.000 sloka anu ditulis ku Empu Halu. Pakakas wayang nganggan leungeun wayang campala pakakas tanda mimiti munda carita bentuk siga palu bagedor gedebong cau tempat nancepkeun wayang jagat tempat nancepkeun wayang tina kayu janturan wayang ngajajar di belah kenca atawa belah katuhu. Carita wayang anu nyaket babon tina Mahabharata jeung Ramayana disebut carita galur atawa lalakon galur. Contoh lalakon tina Mahabharata aya Pandawa Diperdaya, Bale Sigala-gala, Babadales Amer. Contoh lalakon tina Ramayana aya Anoman Duta, Ramatambak, Kumbakarna Gugur. Besok ngabawakeun isi carita wayang sekaligus ngamaenkeun atawa ngigeukeun wayangna. Dina dunia pawayangan aya sababaraha tokoh dalang nu kungsi sohor di antarana hiji Kakang Takim anu kadua, Kakang RF Kartaswanda anu katilu, Kakang Abang Sunaria anu kaopat, Kakang Apek Gandamama. Aya oge dalang anu ayeuna pisan kasor nyaeta kahiji
Kakang Dede Amung Sunaria anu kadua, Kakang Asep Sunandar Sunaria anu katilu, Kakang Cecep Supriyadi anu kaopat, Kakang Deden Sunandar Sunaria jeung anu kalima Kakang Yogaswara Sunandar Sunaria.